aya deui jelema hayang nyoba jasa Ki Holil dengan susah biasa ieu. Salakina jeung pamajikan ngomong bae, urang cinta jasa cenah ka Ki Holil, sok ngadengkeun. Urang tah, heueuh cek pamajikan. Urang ka ditu yuk. Ka ditu teh cenah ceukna mawan naon. Urang mangan bogana ganyong-ganyongna. Kajenna urang boga ganyong ge. Saeutik deui ganyong ge ngan saukur aya beureunan 5 siki mah dibawa dipuntel-puntel. Eta dipapag ku Ki Holil. Dipapak, oi saya nunggu dari tadi, ceknya teh alhamdulillah gitu. Bawa apa itu? Bawa ganyong. Ini kesukaan saya, ceki Holil teh. Aju gegeran ka santrina kulub ya, puncak bahasa urang mah. Kulub gorotok-gorotok di hadiran kunyana kene di dahar eta ganyong 5 beak kabeh. Caknya nanti ya berarti kiai urang teh resepkeun ka ganyong ye. Caknya geus senang hate balik beta nu susah teh. Kayak urang minggu hareup mah atawa 2 minggu ka 2 minggu deui urang nyaba deui ka ditu mawa ganyong lah caknya nu loba. Bener ganyong nu nyanang geus beak, ganyong nu tatangga dipaling kunyana. Hayang kalem ku kiai burung. Ganyong lain peuting-peuting dicokelan, dibawa ka karung. Barang datang, assalamualaikum, Ki Holil ngusir, pergi kamu. Ini saya bawa ganyong, ganyong tinggal ganyong ya kenal. Pergi, oh diusir eta. Si jelema duaan teh diusir, ceri katungan ganyong mah diteuneun deui di dinya teh buat kiai cenah ganyong kesukaan kiai. Suka juga bukan dapat nyolong ya kenal. Kanyahoan ku kiai nang nalin. Masya Allah, eta Ki Holil. Karena mantak harita teh aya jawara lantaran di ditu mah loba orai jeung loba kalajengking. Jadi jawara teh ceramah. Saudara-saudara sekalian, saking banyaknya ular, maka ular itu pemberian dari Allah halal. Udah, ular pokoknya ambil, goreng, enak. Dan itu kelabang, kalajengking juga enak ternyata. Jawara teh patwa halal. Ceki Holil teh seperti itu budak halal-halal orai. Sebab ular itu sama dengan dan kan sok dicai teh belut. Apa bedanya belut dengan ular? Sama. Ternyata masih enakan ular, halal. Bebeja kabeh masyarakat ka Ki Holil. Ceki Holil teh haram orai mah tuh. Orai kalajengking haram. Atuh ulah kiai cenah kudu ceramah. Dia tuh kula mah dia teh ceramah ge geus ceramah bae di pengajian, di muludan. Emang orai mah atuh halal haram cek kiai teh. Pas aya raramean di kecamatan, diundang Ki Holil teh, diundang di Jawara. Jawara ceramah, ular halal. Kala halal. Kuari bagian Ki Holil. Si Ki Holil teh bagi 2 aja dah. Yang haramin ikut sama saya, yang halalin ikut sama Jawara. Ya, eta hebat ngahukuman teh kos kitu. Luar biasa Ki Holil. Cuman enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haramnya, ya. Enggak lama lagi akan ketahuan. Udah, sekarang begini aja, kita yang haram tetap haram, sebelah sini ikutnya sama saya, yang halal ikut sama Jawara. Enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haram. Oh ya, bener baik 2 poe Jawarana disantok orai. Waktu ke dokter, Jawara lu hiji deui kena kalah. Babaturan teh tuh ka dokter terus teu cager-cager. Oh ka dieu dibengker ka dieu teu cager. Cek sebagian cenah ieu mah kudu dibawa ka Ki Holil. Wah tuh enggak mau cek Jawara. Itu kan musuh saya gitu. Ya musuh tinggal musuh, ini mah enggak ada lagi kecuali jampe kiai. Alah, bohong. Bohong. Terus gus seseleh nyana gus di Madura, di Surabaya. Ya kalau barang halal mah biasanya nggak ngerusak cek Ki Holil deh. Barang halal mah nggak ngerusak, ini mah barang haram ngerusak. Jadi haram mah nanti juga akan ngerusak. Apapun yang diharamkan oleh Allah pasti itu nanti akan jadi kerusakan. Akhirnya LHDF Jawara dibawa digotong ke Imam Ki Holil. Kenapa ini Jawara? Sentok ular. Ularnya haram apa halal sih? Ya nggak tahu ya. Kiai bisa aneh deh.
Kalau kamu masih menghalalkan nggak sembuh, tapi kalau kamu udah mengharamkan sembuh. Itu cuma segitu doang. Haram sembuh sekarang juga. Bener Kiai? Benar. Udah saya haramkan atau itu ular. Bukan mulut, tekad hati. Ya. Ya udah, tobat dulu, tobat, dituntun ku Ki Holil, tobat beneran istighfar. Sok, sekarang nyatakan. Saya menyatakan bahwa ular itu adalah haram. Eta ku Ki Holil dikiekeun doang tah. Beres, jampe na beres. Puh, ulang. Cager tah eta Ki Holil teh kos kitu masyaallah mata ku urang di jarahan teh lain lalawora. Eta nu ngadenge bae nu ngadenge teh harita nu ngadenge aya deui masyarakat digegel orai dijampe beres cager tah asal aya deui beres cager mata kieu mah amun di lembur